Mang Cep, bener tadi di masjid lu baru ngomongkeun jurig gitu. Oh bener Jim, menyebut asa hariwang amang gede di masjid. Wah, maknya teh. Tadi orang keur salat Isya jeung si Udin, urang heureuyan si Udin kumaha-kumaha teu rame-rame jurig. Apaan sia jurigna? Saat kau putuskan untuk mengakhiri kisah ini, ku biarkan kau pergi dan tinggallah kini ku sendiri. Yo, tarik Bang. Aing satu parugu usir bukta ya teh. Kunaon Gitaran teh parugu. Aing teh lumpang asa ngalayang. Sare teh tibra ieu teh kebayang-bayang. Beungeut saeta sampai ka ayeuna. Ari siap konon atuh Din aya nyanyi mah jiga nu bahagia gitu. Bahagia-bahagia kayak kucing. Aing jadi mesti putuskeun euy duh. Nasa sedih pokona mah poe ayeuna. Poe paling sedih bagi urang teh. Aing. Cuma sedih kitu nih. Pokoknya mah aing parugu itu terkadang mah terpikirkan ingin ngajreng gitu sebab kuat tahan kesedihan ieu Aing sama solusina. ngung aing bukan nama Arek moal, aing sama solusina ya. Neng bakal nyakal. kumaha tah Hakan sia. Halo, seperti tinggi lah. Biar lu bantuan euy ka dieu euy. Ih, hese. Aduh ya Allah. Diisuk pika berang, di berang ka burit ka beuting lieur neangan teu manggih wae geus ka kulon ka kaler ka wetan ka Mesir. Ya Allah, mana indung tanyakeun wae kudu isukan. Emang neangan naon tuh Jim maneh? Geus putingkeun ku kulutus wae. Aing teh lieur dititah kolot. Neangan naon? Neangan cau. Cau jang naon? Arab. Arab naon atuh? Para monyet. Aduh, sudah takut balik dia sudah mudah aku. Oke, salah lagi aku. Sudah tak kena kering hilang lu. Aduh, kurma nyari hunku dia loh. Pemajikan ini loh. Budak lalu tikene, aduh ampun, aing kecil atuh cujang loh. Baru-baru paten yang geus ka mana ka ditu cager-cager udah da suyang aduh nyi ya apa nyeri untuk nyi aduh kira aku atuh nyi aing teh kudu kawin jeung suyang aduh ampun nyeri teh udah teh aduh panas saha di pejutan lu makan neng penting lu Selalu kaneng sate kunaon Mang? nyari huntu sia aduh Oh, jadi untuk harudang. Oh. Ya, Mang. Urang apa lobatna? nah gitu jang aduh Kamari mah abah urang jadi huntu. Bubarna daun pulus. dikumahakeun satejang Ya, gampang eta mah. oh gampang teh dikumahakeun Aya carana pokona mah ampuh. ampuh Arek moal. arek atuh kunaon jang Daun pulus. dikumahakeun jang Nya moal dicepretkeun mah da ateul. dikumahakeun jang Dibalurkeun kana pipi, dikepret-kepretkeun. jager eta teh jang Nya cager atuh abah urang ge kamari nyari huntu make daun pulus cager. terus enak ya keneh abah mah Aya Mang, aya tuh kuat kene. di mana Di kuburan. satu dua yo Yeuh, Mang. Jadi huntu mah gampang ubar nage kudu hese. kunaon atuh jang
Ubar teh daun pulus anu sok airina solokan, anu bala-bala, kudu hese. Dia kumahakeun jangan. Dibalurkeun ku amal kana pipi di kitu-kitu insyaallah cager. Terus ya nya kalau nyebut cager terus cager. Ada si aku. Hagu ngurungku ya cager. Aja. Jadi langsung. Aduh, jadi bisa ini itu kurang kumaha, kita salah saja dia mudah. Harudang. Panas. Sahat di sana. Harudang. Gagal. Kang kita. Engkang. Iya ta, siapa kalau belum lah.